Ari syahwat kana dunya teh nu beunghar teh nu miskin. Bisa jadi nu beunghar, bisa jadi nu miskin. Kade teh ulah nyangka kana dunya teh nu beunghar unggul. Pantes alik nu beunghar naon teh derma ka urang gitu. Tapi urang kadang-kadang urang ngasupkeun dunia kana hate, bisa jadi urang ahli neraka teh. Ningali batur beunghar dina hate Gusti nyihir hate ngabjan jelema beunghar Gusti kieu teuing huruf teh. Dina hate leutikna Gusti abdi beuti ridho kana qada sare eta istighfareun urang. Kadang-kadang urang teu ridho kana qada papasen ti Gusti Allah. Kadang-kadang dina hate leutikna Gusti, nah lamun teu ditapakuran kana diri urang ku anjeun, urang kadang-kadang teu ridho kana papasen ti Gusti Allah. Nah Gusti abdi teh kieu teh hirup teh Gusti. Teuh, jadinya. Lamun napakuran nampi Gusti kana kodok ti salira. Kodok ti salira eta teh nu pangsaena jang abdi. Mung Gusti pangkiatkeun hate abdi cekap sakitu. Pangkiatkeun hate abdi nampi kodok ti salira eta cekap sakitu. Dek dibeungharkeun dek dimiskinkeun Gusti sing nampi we abdi hate. Pantes rek jang minum miskin tapi ngasupkeun dunyana kana hatena. Ningali tatangga gaduh mobil asupkeun kana hate padahal nu mobil tatangga aya asup kanu hate riweuh dina hate teh kaluar hasud ka tatangga panjeunna manehna mah boga mobil teh naon mobilna meunang nganjuk pedah meureun mun meya tuyul dina hate mah rasa cenah goreng dina hate kulantaran urang ngasupkeun dunya batur kana dunya urang kana hate urang bersihan tah hate urang katanya eta syahwat nu ngakibatkeun hate diri urang lebet kana neraka lamun urang ngagugu kana syahwat kana dunya jadi teu sadayana jalmi anu beunghar ahli neraka seueur jalmi beunghar surga lamun tiasa nyenak kana kabeungharan dina jalan Allah